martelakeun niat dina nalika neangan ilmu. Ieu akhir tina pasal nu kasabar eta kaduanya. Pasal kadua. Nyambung keneh kanu kamari cek kamari teh. Nu terakhir teh dina syairan. Teu meunang sombong. Sabab ari sombong mah adalah sifat anu ditangtukeun ka Gusti Allah. Hanya satu anu pantes sombong mah Gusti Allah. Urang mah teu meunang sombong gitu. Jadi kibria, sifat takabur, sifat sombong teu pantes ka urang salaku makhluk. Dap ari kibria atawa sombong mah eta mah sifat anu geus ditangtukeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Roma Irama pidang dutihi wa sonetaihi. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tuh, cek. Cek Kang Raden Haji Omah Irama gitu pantas gitu nya. Teu pantas urang mah teu pantas sombong. Ari ilmu kayak mah dibikeun ka jalma anu sombong. Saterusna qala ngadawu saha Abu Hanifah rahimahullahu taala li ashabihi. Dawuh Abu Hanifah, ari Abu Hanifah teh salah sahiji mujtahid anu opat anu sok disebat Imam Hanafi. Teh Abu Hanifah teh nama jenengan nama. Saur Abu Hanifah atau napi saur Imam Hanafi ngadawuh ka sahabat-sahabatna ngariosna teh kieu. Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Kudu ngagedekeun kana sorban-sorban aranjeun. Jeung kudu sing lalebar leungeun baju teh. Naon sababna? Eta bagian tina ngahargai ilmu. Ulah ari ngaji pinter, ilmu geus loba. Pakaianna compang-camping. Di kaos oblong. Katanya lepis anu morolongo. Jadi kopiah acan. Padahal eta teh ustad, kumaha jengan gitu. Ulah kikituan teh sabab eta teh sarua jeung teu ngahargaan ilmu. Tengah hargaan ilmu itu teh. Saur Abu Hanifah mah sorban itu sing gede. Sorban itu sing gede. Paranjang, aya sorban panjang. Bodas. Baradag. Tajeng leungeun baju teh ulah mercet. Kudu ngober ka dia. Kawas dina kisah ieu sahabat Abu Hurairah gini kan. Sahabat Abi Hurairah mah pananganna teh si gamisan teh agung teh. Mah pake ucing gitu teh. Ai ka masjid teh anak ucing. Dina tangan baju nu kieu. Disimpen teh asup hanet teh nu dia. Dan namina mah sanes Abu Hurairah tadi nama. Ngan disebut Abu Hurairah teh artina mah bapak ucing. Bapak ucing leutik. Ai hiratun ucing gede. Ari Hurairatun mah ditasgirkeun. Jadi ucing leutik, jadi nyanyarak anak ucing.
Mahi pakai ngaring ku kucing tadi na tangan itu kita. Coba. Nalah we Abu Hurairah. Artinya mah mencek orang bapak anak kucing. Bapak kucing letik. Nah, jadi sing baradag tangan acuk teh gitu. Ngagober. Nah gitu Abu Hanifah. Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Naon alasanana? Ya, kapayeuna ya. Wa inna maqala pastina nyarios ya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dalika kana nutos dicarioskeun nyaeta ngudukeun gede sorban jeung tangan baju anu lebar. Li alla yustakhaffa supaya ulah dihinakeun. Naon ulah dihinakeun teh? Bil ilmi, ilmu. Lamun geus baru ka ilmu gitu. Sok ngaraji, sok neangan ilmu supaya ulah dihinakeun mantak sing gerde sorban teh. Jeung legakeun dengan baju teh. Supaya ulah dihinakeun ilmu jeung ahli ilmu. Ari ahli ilmu, saha ahli ilmu nyata anu ngabogaan ilmu, disebut ahli ilmu. Terus sabab lamun seug make baju merecatnya, merecat dengan baju merecat. Atawa komo lamun sok dicana merecat. Eta kesana ge geus beda nya kan? Kesana beda. Pastilah beda. Di baju merecat sorban letik jeung sorban gede beda kesana. Jadi eta nama pangna kudu alasan nama pangna kudu ngagedekeun sorban jeung ngalebarkeun leungeun baju teh supaya ulah dihinakeun eta ilmu teh jeung nu boga ilmu ulah dihinakeun. Ulah jadi omong batur gitulah. Wayang bagi sareng peryogi penting li talibin ilmi pikeun zaman nu neangan ilmu. Naon ayu hasil yen ngahasilkeun ieu talib kitab al-wasiyah kana kitab wasiat. Penting pikeun santri pikeun pelajar nu neangan ilmu sing boga kitab wasiat. Lantaran ari maot mah teu panca kaki. Teu pedah ngora atawa geus kolot. Teu. Loba anu ngarula keneh maot. Naon maksudna? Kudu ngabogaan, kudu ngahasilkeun kitab wasiat. Kitab wasiat nu mana? Allati katabaha anu tos nuliskeun kana ieu kitab wasiat Abu Hanifah. Saha Abu Hanifah? Abu Hanifah. Oh, janten Abu Hanifah teh atos nyeratkeun kitab atanapi tos nyusun hiji kitab anu eusina khusus wasiat. Alati kata Abu Hanifah li Yusufa bin Khalid kanggo Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i dina nalika mulih ila ahlihi ka ahlina ya Yusuf santrina berenang ada Yusuf bin Khalid As-Simti teh. Jadi waktu Yusuf bade mulih ka lemburna itu tos masantren painten teh Abu Hanifah. Dipangnuliskeun kitab wasiat. Masalah kitab ya jiduhu cenah bakal manggihan kana ieu kitab sahaman jalma yatlubuhu anu neangan jalma kana kitab. Sok lamun butuh ku buku wasiat, ku kitab wasiat teangan we cenah gitu. Mun diteangan bakal aya di toko. Di toko-toko kitab teangan. Ya jiduhu bakal manggihan kana kitab sahaman jalma yatlubuhu anu neangan jalma kana kitab. Mun teu neangan mah aya, mah datang sorangan. Penting tah kitab wasiat. Wakana sareng bukti saha ustaduna guru orang sadaya Syekhul Imam Burhanul A'immah. Syekhul Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin, Ali putra Abu Bakar. Qaddasa muga ngabersihkeun insyaallah Allah ruhahu kana ruhna Ali bin Abi Bakrin.
al aziz anu mulia amaroni marentah kakaula marentah Ali bin Abi Bakar kakaula bi kitabatihi kana nuliskeunana ieu kitabul wasiat inda ruju'i dina nalika mulih ila yali inda ruju'i dina nalika mulih ila baladika nomor kuring. Wakana sarang bukti sah ustaduna guru orang sadaya Syekhul Imam Burhanul Laimah Ali bin Abi Bakir qaddasallahu sirrahu qaddasallahu ruhahu al-aziz amaroni bi kitabatihi. Oh ieu mah saur anu yeun kitab anu ngarang ieu kitab marentah ka kaula Ali bin Abi Bakar kana nuliskeun eta kitab dina nalika kaula mulang kalmur cenah. Wa katabtuhu sareng nuliskeun kaula kana eta kitabul wasiyah. Wala budak sareng penting, wala budak sareng teu meunang henteu. Misti lil mudarrisi ka mudarris ka para mudarris tukang muruk, para guru, para pengajar. Wal mufti jeung anu tukang mere fatwa, tukang ceramah, tukang mubalik. Fi muamalatin nasi dina pirang-pirang pergaulan manusia pergaulannya minhu tina ieu kitab wasiat kudu nama boga cenah kitu saur musannif kudu nama boga para pengajar para anu sok ceramah sok pidato di anu sok ngeusi-ngeusi ngisi dina perkumpulan jalma-jalma majelis taklim dina tabligh akbar kudu nama itu boga naon kitab wasiat faslun fi ikhtiyaril ilmi wallahu a'lam bishawab.